Kumaha kumaha? Aya motor ieu dijual sabaraha? Oh, nu eta mah murah. Rek dijual 2.500.000. Anu bener murah-murah teuing. Bener jual cepet euy. Hayang payu poe ayeuna. Hoga atuh kitu mah, aya 2.500.000 mah kurang beli. Tah, bener rek dibeli heuh sok atuh sok. Rek dibeli mah. Heuh atuh dagonnya kalau duitna ka si Mah. Oh, heuh siap sok. Coba ieu motor burung halus. Nya dagonnya. Heuh sok didagoan. Mah. Aya naon sih? Mah, urang teh beli motor mah. Ai sih ada datang hayang meuli motor. Kasambet naon tuh maneh? Ih, malin kasambet mah. Tadi si anak udah ngejual motor warna burung coba gede halus. Dijual teh hargana teh murah, 2.500.000. Anu bener sih teh. Manya motor gede borong 2.500.000. Ih bener mah tadi kan si anak mudana, urang kan tadi geus di ditu. Keheula. Heuh, mangge butuh motor teh jang gagayaan ka pasar. Ah, beneran. Beli atuh mah, ami urang gen engke nginjem jang apel kakak bogoh. Apel. Ya, dibalik kumaha? Ya duitna. Nah, gitu atuh mah. Dagon atunya mah. Urang kayak meuli motor ke si anak muda. Nya, dagon. Oh, kamana nu rek beli motor? Ah, anak muda. Aya teh motor teh hargana 2.500.000 lain. Oh, heuh Panglima. Nu eta mah hargana 2.500.000. Rek dibeli. Ya oh atuh, aik dibeli kayak orang susah aja. Yo, urang dibere duitna ku si Mah Rabig. Anjir, si Panglima euy akhirna meuli motor cair oge nya euy ngalarisan. Heuh atuh anak muda, ayeuna motorna kurang dibeli ya duitna. Alhamdulillah payu oge euy motor urang nu butut akhirna payu. Hatur nuhun nya Panglima. Nampi artosna ngahaturkeun barangna nya. Oh anak muda sama-sama juga jeung saha wae. Heuh Panglima nya. Tapi rek kieu Panglima, kudu aya deal-dealanana lamun jual beli motor mah di akhirna. Ya sok ayeuna cuang deal-dealan heula nya. Deal. Heuh dia anak muda, nampi barangna ngaturkeun artosna. Sok Panglima geura ajaran itu motor bawa Oh ji. atuh. Heeh sok. Keheula. Aing pernah naik motor anu ieu. Jih, kaparan ieu motor geus dibeli kurang 2.500.000. Sirit sia 2.500.000. Anu ieu mah hargana ge 25 juta kehed. Lamun anu 2.500.000 mah ya. Tah, motor ieu. Eta 2.500.000. Ih, kapanan maneh anak muda? Tadi teh nyebut teh 2.500.000 anu ieu lain. Cih, lanceuk saha kehed. Aing mah teu ngajual motor 2.500.000 anu ieu mah. Ai tadi pan nyebut dijual 2.500.000 anu ieu. Sing hideung we tuh kehed. Manya motor alus kirek dijual 2.500.000. Tuh 2.500.000 mah nu itu Panglima. Tadi mah urang keur nelpon. Aya nu nawar motor itu 2.500.000. Lain nu ieu merit. Oh berarti anak muda, tadi teh maneh teh keur nelpon lain ngomong jeung urang. Tah heueuh, tadi anu nelpon ka urang nawar motor anu eta 2.500.000. Lain anu ieu teh masalah sangka bebal. Ih, berarti urang salah sangkanya. Batu duitna, embung urang mah motorna itu mah butut. Tidak bisa begitu Panglima. Kamu ingat nggak tadi kita apa? Kita udah deal-dealan, jadi nggak bisa tuh ini uang udah milik saya, itu motor udah milik kamu. Alah, nya urang teh tadi geus deal-dealan. Heuh atuh bedekan kuncina. Yo, tah, kunci nanya, Jing. Oh geus atuh lah, urang boleh motorna. Nuhun heuh Panglima ya. Oh, Kayu 2.500.000. atunya anak muda, bye. Bye, nuhun Panglima. Oh. Sok. Gandul. Mah, yo motor anyarna. As, teu salah deuleu ieu urang. Motor borong teh kieu. Gini ieu teh motorna butut. Heuh mah, ieu motor anyar teh anu harga 2.500.000 teh. Ai tadi Panglima cek maneh motorna borong gede. Ieu mah naon butut geuning. Puguh mah urang teh salah sangka sugan teh anu 2.500.000 anu beureum, pek teh nu ieu mah. Sia. Aya wae barang beuli teh. Iya mah, seribu maaf. Iya terus kudu kumaha mah? Ai geus kieu mah kumaha deui ulah tanggung. Geus lah yuk, bonceng mah. Oh atuh yap mah. Sok dibonceng ku urang sok kukuiran. Yap, lah sok. Nyepengan mah. Heeh, digaskan sok. Anjir, motor anyar langsung dipakai. Gimana rasanya Mama Rabik numpak motor baru? Geuning si anak muda. Kalau ngeledek kitu ya bujur aing nyarari. Aduh, nyarinya mah eta bujur. Ya wajar atuh mah hargana genang 2.500.000. Yo, lamun ieu karek 25 juta mah. Geuning ah. Kieu motor anyar. Ayo maju Panglima. Ya ayo. Bye. Bye. Hahaha. Eta si Marabik cenah euy, nyarieun bujurna cenah. Mana kehed? Tuh anak muda itu awalnya. Cil. Oh, sekitar Spanyol Panglima. Nah, atuh urang mah gagal. Jigo bisa rek di deukeutan. Tah heuh atuh kitu Panglima, urang teh heula heuh. Oh, kalah. Kudu aya ieu kan tuh. Maneh katepaan si Mama Rabik. Heeh atuh. Aing mah. Heuh atuh yeuh, tah kok cepet jeung maneh. Oke. Heeh. Jigo
ku aing digoda heula. Sok atuh. Mane tuturkeun aing geus jauh. Teh. Boleh kenalan enggak? Boleh, mau kenalan mah. Oh, makasih ya. Kalau nama kamu teh siapa? Oh, kenalin nama aku Ero. Oh, Ero. Kenalin juga ya, nama aku si anak muda. Oh, si anak muda. Iya. Ini bisa dilepasin? Oh, iya. Iya. Oh, eta si anak muda nyekelan leungeunna menulila-lila teuing. Boleh tanya nggak? Kalau makanan favorit kamu teh apa? Oh, makanan favorit aku mah bancet, Bancet. Eta teh gak ada makanan favorit lain selain bancet teh. Oh, ada anak muda. Selain aku makan bancet, aku juga suka makan anak bayawak. Anjay. Yo awewe, kedaharan anak ini ekstrim kieu, kedaharan bancet jeung anak bayawak, palingan di baheno. Oh, suka makan anak bayawak ya? Tuh, eta teh nggak ada makanan selain anak bayawak sama bancet gitu. Iya sih, pengennya mah makan yang lain, tapi kan gak ada uangnya. Oh, masalah uang gampang neng sama Amah, tenang. Sombong amat. Makan anak bayawak sama makan bancet tuh kamu teh. Nih, makan hamburger, Makasih. makan spaghetti nih neng. Makasih ya. Nah, ini buat makan hotdog. Wah, ganteng banget. Ya makasih. iyalah, si anak muda atuh. Nih, satu lagi buat makan chicken stick. Makasih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Sayang tuh lihat ada bancet ya, kesukaan kamu bukan? Iya, itu kesukaan aku. Aduh, iya. Sayang, udah lama nungguin. Iya, sayang, aku udah lama banget. Ayo kita jalan, jangan lama-lama. Ayo, sayang. Anjing. Eta mah geus bogoheun ka Bogo euy. Aya sugan aing teh bogoheun ka Bogo. Panglima. Itu mah geus bogoheun ka Bogo kan? Sama info teh kumaha deh? Info jongklok. Panglima. Aduh, aing uyuk. Gak kabur maneh uyuk, Panglima. Aing kalah di porotan 400.000. Ah, melayang. Awas ya Panglima. Halo, Neng. Tenang, ama jauh ya di sisi situ. Mau apalin sih Neng Maya? Ayo siap, kita teleponan jeung saha jaga selingkuh ya. Cih, urang mah minta selingkuh Mama Rabik, urang mah keur teleponan jeung babaturan. Ah, bohong, buku tadi kita teleponan jeung awewe. Mage awewe dong, bejakeun si aku makan yang Maya. Wah, tuh Mak, ulah dibajakeun Mak. Please Mak, ulah dibajakeun, cicing repeh jempe. Gampang lah, kumake mau dibejakeun ieu moal lah. Luh, aing geus kieu deui. Tuh atuh Maya, asal jempenya tong dibajakeun si Maya cicing. Yo, takop jeung Mas 100. 100 mah ikan naon tambahan deui lah. Si Emak. Geus atuh Maya, urang eueuh deui Maya, geus nya. Ah, 100 deui ku abi bere tapi jempe ulah dibajakeun ya. Nah, ari kieu mah aman. Sok we lanjutkan. Bye. Duh, si anak muda teh ka mananya geus burit di teteangan. Wae tuh balik-balik. Tah, kabenaran geuning si Mak. Mak, ningalian si anak muda teu ka mana? Duh, kumahanya? Ari dibejakeun. Ari teh dibejakeun piduiteun ini kumaha satu bejakeun we. Oh, mirarian si anak muda. Aya si anak muda mah di ditu tuh. Di ditu. Aya teh naon ya, Mak? Teu ngarti. Iya Neng Maya, anu kieu teh cicis, duit. Oh, nu kieu teh duit, Mak. Ilah tuh ku abi dipasihan ya. Tapi Mak tunjukkeun di mana si anak muda teh. Neng Maya, tuh si anak muda mah di ditu tuh, di sisi situ. Kata teleponan jeung awewe. Anjir, nu di dadagoan teh kalau teleponan jeung awewe. Oh, nya tuh nya, Mak. Nuhun nya bade ka ditu. Nya sok. Ai milik mati mana we. Jadi orang meuli sop iga teh Duh, aing euy, beunang dipercaya moalnya eta si Mama Rabik euy. Sok sieun teh dibejakeun aing mah euy. Aing balik ulah ka imahnya euy. Tuh geuning, si anak muda. Anak muda, ka mana wae mana teh? Ditu tungguan, ka teleponan jeung awewe nya. Cih, teleponan jeung awewe kumaha? Urang mah kana nepon nu ngaheurap si situ. Wah, gandeng, ka digecek si emak. Mana ka teleponan jeung awewe? Lah, si Mama Rabik atuh dipercaya mah ya. Yo, ai duit mah moal ngabobodo. Tadi urang mere duit kasih Mama Rabik 100.000. Ih, becarua urang ge mere duit ka si Mama Rabik tadi 200. Ngancuk urang teh asa ulah bebeja ka sini. Lah, mana teh? Kaceplosan. Kumaha jeung urang ayeuna? Aing lah keceplosan iku mah urusan ieu panjang ieu urusanna. Ih, Lah, gandeng. Ayo ngagas ayo balik sok balik. Balik. Sarung kieu. mana? Aya naon si anak muda? Urang keur nyuman terong diganggu. Ih, ai maneh terong-terong diciuman kehed. Ya, urang kabeneran aya manehnya.
Urang nitip duit 300.000 kasih Mak Marabig ya. Urang mayar hutang kasih Mak ya. 300.000 tadi ya duitna. Oh siap anak muda ke kurang dibikinkan ke si Marabig. Heeh nya Panglima nitip. Tadi sia untung dijajangkeun ke head. Sok ayeuna buru kasih Marabigkeun. Oh tuh buat kalem we. Gusti itu juga tadi buruan. Oh tuh dagoan. Heeh sok Panglima tong lila. Urang ada goan di sisi situ. Kurang punya kesempatan dalam kesempitan duit si anak muda kurang ditukerkan kalau duit mainan. Rasakan kau anak muda. Jadi euy pising. Ma. Ya naon tuh maneh aing ek pising. Pising. Ya orang titipan duit ke si anak muda mayar hutang cina 300. Aduh. Alhamdulillah ya jam bekal ka laut euy pising. Wah tuh sok mak, kurang malila akan terong di ditu. Oh Panglima, Jung, nuhun ya. Anjir, jadi euy ke laut mancing. Alhamdulillah, aya bang bekal atuh. Ke. Jadi lalesang pisan. Ah! Gini ieu duit mainan. Aduh, si anak muda gini ngabebodo ka urang. Deurekeun sia ku aing mah. Gandul. Panglima, Ayo naon komandan? ya tempok kumaneh. Si anak muda bayaran make duit mainan. Tempok kumaneh. Kurang disilikeun karena duit mainan. Gening lo mah ima duit mainan. Heeh, bayaran make duit mainan. Di mana ayeuna si anak muda? Apa teh maneh cicingna? Oh si anak muda tadi menyebut mah arek di pinggir situ cenah. Heeh, yang disampaikan. Ah, nuhun informasinya. Nya. Anak muda. Ayo naon sih Mak? Rek ajak nguseup tak? Mau useup sinarieun Mak. Heeh. Rek usap untuk maneh. Kalau dirasa Mama Marabig untuk urang rek diuseup. Geus ah tong loba obrol. Naon maksud maneh mayar hutang make duit mainan ya? Duit mainan teh heula. Nih heula mah duit mainan. Da urang mah sing bener lagi mayar make duit asli lewat si Panglima nitip tadi. Ah, sia ngawadul. Eta buktina duit mainan. Ih, Mak, bener. Urang mah mayar lagi make duit asli nitipkeun ka si Panglima, ceng teh pangbikeun ka si Marabig. Bener, Mak. Ieu mah teuing ya jadi duit mainan ya. Lah, sia sok ngeles. Geus lah bayar ya. Urang ya butuh yang iya ya mancing ka laut. Aing, da tadi ge mayar ge make duit asli, Mak. Aing. Aya wae duit jadi gitu jadi palsu euy. Ya tuh ya mah ya tah, kurang dibayar ya 300 tah. Kitu kehe bayarna ku duit asli. Ame aya jam bekal urang mancing ka laut. Bye. Nya, bae Mama Marabig. Aing euy. Nah, duitnya jadi duit palsu itu berubah euy. Moal diheuikeun mah kitu ku si Panglima karena duit mainan. Aing apes nih.